Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun ngaos Safina dina pasal katilu nyata pasal makna lafaz la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu pasal eta pasal sahiji makna la ilaha illallah. Ari maknana lafaz la ilaha illallah, la ma'buda eta henteu aya deui pangeran anu wajib diibadahan bihaqqin kalawan sabenerna fil wujudi dina ayana illallahu angin wungkul Gusti Allah. Faslun makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Dina ieu pasal bade netelakeun maknana lafaz la ilaha illallah. Ari makna la ilaha illallah nyaeta henteu aya anu wajib diibadahan kalawan sabenerna dina ayana angin wungkul Gusti Allah. Penjelasanana ari makna la ilaha illallah sok ngabogaan opat makna nyaeta kahiji miftahul jannah, kaduana kalimah tauhid, katilu kalimah ikhlas, kaopatna kalimah najah. Dina lafaz la ilaha illallah teh aya 12 huruf cumantel kana 12 kawajiban pikeun urang. Tah anu 12 teh dibagi dua bagian. Kahiji kawajiban anu dhahir, kadua kawajiban anu batin. Kawajiban anu dhahir eusina aya genep. Hiji toharoh atawa susuci teh, dua salat, tilu zakat, opat puasa, lima munggah haji ka Baitullah. Genepna jihad. Dua kawajiban lafaz la ilaha illallah teh eusina nyata anu batin, eusina aya genep. Hiji tawakal, dua tafwid, tilu sabar, opatna ridho, lima zuhud, genepna taubat. Qauluhu wal jihadu. Masalah jihad aya dua. Hiji jihad asgor saperti naon, saperti merangan dina nangtungan agama Allah. Kadua jihad akbar saperti merangan hawa nafsu. Tah eta anu dingaranan jihad. Jeung ari ngaran tawakal nyaeta percaya diri ka Allah sakumaha dawuhan Allah, fatawakkalu in kuntum mukminin. Hartina maka kudu tawakal aranjeun kabeh lamun bukti aranjeun kabeh eta jalma iman. Sareng pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamun tawakal anjeun kabeh ka Allah kalawan tawakal anu saenya-nyana maka bakal ngarizkian Allah saperti ngarizkianan Allah kana pirang-pirang manuk berangkatna isuk-isuk barina kentel telihna jeung datang pasosore barina pinuh telih ku kanan atawa ku kadaharan. Kaduana nyaeta makna la ilaha teh makna tafwid. Ari hartina tafwid teh nyaeta masrahkeun ka Allah kana sakabeh perkara urusan naon wae. Jeung ari anu disebut tafwid nyaeta pangluhur-luhurna martabat tinimbang tawakal. Jadi tafwid mah leuwih masrahkeun diri. Tawakal tafwid martabat tafwid eta leuwih luhur tinimbang tawakal. Jeung ari lalawanan tafwid mah nyaeta toma. Katiluna sobar, hartina sobar nyaeta nahan diri kana kamasyakatan jeung kaaralan. Jeung kaopatna nyaeta ridho, nyaeta sugihna hate jem atawa jembar hate kana bagian ti Allah. Sakumaha pidawuh Allah, malam yarda biqada'i walam yasbir ala bala'i walam yashkur ala na'mai falyattakhid rabban siwa'i. Kalimana nyaeta zuhud. Ari hartina zuhud teh nyaeta leuwih percaya ka Allah. Kagenep taubat hartosna nyaeta ngeureunnan kana dosa. Syarat taubat aya 5. Kahiji ngeureunana migawe dosa naha dosa leutik atawa dosa gede. Kaduana nalangsa kana migawe eta dosa. Katiluna neja kana yen moal balik deui migawe kana eta dosa. Kaopatna kudu dina waktuna, tegesna taubatna dina samemeh datang sakaratul maut. Lamun mah taubatna teh sanggeus keur datang sakaratul maut maka eta henteu ditarima taubatna.
Kalima, lamun boga dosa kabatur kudu menta dihampura heula. Tegesna di mana-mana urang menta hampura, lamun mah minjem kana barangna maka barangna heula eta kudu dibalikeun ka jalmana. Sakitu panginten penjelasan tina makna lafaz la ilaha illallah nyaeta anu tadi aya makna miftahul jannah, 2 kalimah tauhid, katilu kalimah ikhlas, kaopatna kalimah neja. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.